Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu, carita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang. Dina leresan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji carios. Anu cariosna ditulis ku Yasana Ki Dagar. Dina judul Mawar Bodas. Mawar Bodas. Males pati. Mawar Bodas. Males pati. Mawar Bodas males pati. Yasana Ki Dagar. Di pedar ku Kang Gilang dina pedaran acara carita dongeng Sunda nuka pidangkeun di channel YouTube Gilang Kasnadi channel sareng di radio Kamumit Kasugri sadayana. Sate acan orang pedar ye dongeng, mangga kasugri pamiarsa nu teu acan subscribe di subscribe channel YouTube-na sareng diaktifkeun tanda loncengna supados teu kakantun carios anu salajengna. Sareng tong hilap di like, di share, di komen di kolom komentarna. Mudah-mudahan tepang sono urang dina pedaran ieu dongeng sing tiasa janten pang beberah manah oge panglipur kalbu. Mangga kacugri pamirsa, urang pedar hiji dongeng karangan Ki Dagar dina judul Mawar Bodas Males Pati. Ieu nu keur ditayangan teh kapanggih oge. Gerentes mawar barang mireungeuh beungeut musuhna. Anu jelas aya urut tatu ti iru ngagurat manjang nepi ka pipi. Saha sabenerna anjeun teh? Tembal Mawar Bodas masih penasaran. Jawara awewe nanya ka nu kasep. Aya panteusna. Gugul di bejaan. Kula teh kieu di bajing setan. Kepala begal di pasir ucing. Nyairek bilu balik cing akang. Tembal kieu di bariruna terindat gumasep pisan. Kepala begal purunya sih ya. Masih ingat kejadian 15 tahun ke tukang di lembur Ciwaruga? Anjeun sabatur-batur nandasa kepala kampung nu ngaranna Ki Imron. Tah, buktina tatu dina pipi anjeun. Mawar ngajawab tandas. Ae, kagak. Ya hubungan naon? Anjeun jeung Ki Imron? Tanya Ki Yudi bari kerung. Yeuh, kuring anakna Ki Imron. Rek males pati ka anjeun sakabe. Hutang nyawa bayar nyawa, hutang wirang bayar wirang. Mawar nembal bari nyentak. Boga-boga bisa naon atuh, nyai teh. Mending ge urang ngasonoan jeung akang lah. Ki Yudi ngahaha nyumputkeun kerwasna. Hatena mah Ki Yudi teh reuwas kacida jeung rada seber ningali pangabisana Mawar Bodas. Komo ningali dua anak buah andalanna anu mungsa geprakan pisan rubuh ku Mawar Bodas. Serepet Ki Yudi ngelugas bedogna. Seber ningali kasaktian karembong Mawar Bodas geus kaiji yen moal mampu mun kudu ngalawan Mawar Bodas ku leungeun lemor mah. Ki Yudi ngabangun kuda-kuda. Ulin lodaya ciptaanana. Hiu bedogna diheumbatkeun di gigi rek ngabual, rek ngabudal badilkeun eusi beuteung Mawar Bodas. Mawar Bodas rikat ngarampodkeun beuteungna ka tukang plos panarajang Ki Yudi teu poos ngakan angin. Kulawit bedog malik deui rek ngahancapin curang curalit. Mawar ngacuralit ka tukang dina gerakan jair kasaatan. Ki Yudi temer awahan pikeun musuh manehna nyusul tepus ku jurus ucing ngarontok beurit. Coba kasugri. Kayak jurus ucing ngarontok beurit. Ge sigana mah kadituna aya jurus ucing maling pindang nya. Ampun.
Aduh, nuhun Kidagar duh. Mangga orang teraskeun. Bedog nyewuk di luhur rek narok sirah mawar orok kaya mawar ge lain wanoja kamari sore. Manehna 15 tahun digembleng ku kelong gunung burangrang nini sakti nu jadi guruna. Sakilat mawar ngagiwar kagigir bari nyorongkeun peureup kencana kaluhur ngagunakeun jurus kembang mawar mekar munggaran. Hiu kedung dadak kieu di kabeunangan. Jadul deh. Awakna ngajeregjeg nahan tanaga tenggelan musuh. Hiu karembong bodas datang ngincer sirah ke Yudi dina jurus muka jandela manah panon poe. Yudi ge embung ari kudu katoran ari kudu katoron terus-terusan mah. Gewat manehna ngaragrageun awakna dina gerakan caringin rungkan. Bari dikombinasi ku jurus landak nobros gunung. Congo bedog nyuruntul rek nobros beteung anggraeni alias mawar bodas. Tapi mawar gerikat ngejauh ka tukang bari sawaktu awak ngalayang di luhur. Ngaheumbatkeun deui karembongna kana bedog musuh. Uriwak bedog kabelit ku karembong. Ki Yudi satekah polah nahan bedogna supaya teu leupas tina panyekelna. Mawar bodas ngedetkeun karembongna dibarengan tanaga jero tilu parapatna. Ari dikedet, ari peletok we bedog teh potong jadi 2. Ki Yudi hareugeun ningali bedogna ukur kari sapotong teh manehna teu kaburu ngahindar sawaktu karembong datang deui. Bari tungtungna masih ngagelung seseukeut bedog teh. Hiuk ceres tak na kabeunangan seseukeut bedogna sorangan. Tatuna lumayan ngewag bari getihna awor-aworan maseuhan baju jeung kampret. Lumpat barudak, balik ke pasir ucing. Ki Yudi ngagorawok bari baretak pemehna lumpat sakalumpat lampet teu nolih kana nanaon. Ngadenge jadugna lumpat ti pakalangan atuh gajleng bae nu sejena teh ngilu kalabur. Nuturkeun Ki Yudi anu geus meletang jauh lumpatna. Ki Buyut anu keur adu haripan jeung Rahmat oge antuk namah lumpat bari nyangkeh Ki Maman anu lumayan ripuh tatu jero. Ngan aya hiji anu teu bisa kabur teh nyaeta Ki Ade anu matana ngaradak lolong ku kebutan karembong mawar bodas. Manehna mah ukur emok we dina taneuh bari ngurutan dadana anu karasana ngaheab panas. Tah, aya munding tinggalin mawar. Rek dipeunjeut ayeuna atawa kewae lebaran haji teh. Rahmat nyingsieunan Ki Ade atuh puguh we Ki Ade teh beuki ngayak-yak. Beuki ngayak-yak sieun bisi manehna diroga halaku mawar bodas. Aduh ampun Neng. Babat teh saja tobat. Ampun Neng. Pasihan hirup. Rumaos babat teh. Kudu dosa ka Neng sareng ka kulawarga Neng. Nuhun ka dihampura Neng ampun. Ki Ade kituna teh bari leweh. Brug we manehna teh nyuuh bari ceurik kawas bolon di hareupeun mawar bodas. Ngajurungkeun hawa nafsu mah gemas kacida mawar bodas teh ka Ki Ade da puguh Ki Ade teh milu nanda sakolotna. Tapi raas deui kana papatah guruna yen musuh anu geus taluk mah ulah nepi di tandasa. Inget kadinya mawar bodas cumarita. Geus kukuring di hampura, tapi omat di sempat ayeuna tinggalkeun pagawean goreng teh. Angguran mah insap. Kayak ari ngaran Bapak saha?
Semohon neng. Aduh hatur nuhun pisan. Bapak saja balik pikir. Disabat dagut ayeuna kebayun. Moal jadi garong doi. Ngaran bapak maupun adek neng. Panjang nama Ade Muslihat. Ceuk Ki Ade bari tetep nyuuh. Hudang pa ulah nyuuh kitu? Tah, mun geus kieu Pak Ade bade kumaha? Tanya Mawar Bodas. Bapak mah bade nuturkeun neng sareng ujang we ah. Da we ge batak diudag ku Yudi atuh neng. Tembal Ki Ade ngalengis. Nya teu naon ari kitu mah. Sok ka dieu. Eta matana urang obaran hilanya. Ceuk Mawar bari biwirna kumat kamit mapatkeun jampe. 3 kali mata Ki Ade ditiup dadak sakala Ki Ade bisa nempo deui sanajan mimitina mah rada remeng-remeng. Ngan beuki lila beuki bengras, dadana anu ngahaya panas oge jadi tiis. Urang ka mana atuh ayeuna lampahan urang? Rahmat ngajukeun pananya. Ka mana atuhnya? Bingung abdi ge Kang. Mawar kalah malik nanya. Kumaha upami ka Batu Jajar heula we neng. Da bapak gaduh bojo. Heueuh bojo adom di Batu Jajar. Urang istirahat heula we bari urang rundingan kumaha dalambaheun ka payuna. Tenang we. Da bapak apal margas Ki Yudi mah. Usul Ki Ade. Tah, kitu we atuh Nyi. Ceuk Rahmatnya tujuan usul Ki Ade. Mangga atuh, ari kitu mah. Abdi ngiringan, Pak. Ceuk Mawar bari unggeuh. Atuh bring ti luarna ngabring. Ngebat ngetan nuju ka arah lembur Batu Jajar. Kasugri pamiarsa kaburna Ki Yudi bajing setan sabatur-batur teh kebat ngetan ke arah Cihampelas. Tapi mapa jalan leuweung lain mapa jalan gede peranti liwateun jalma. Da sieun diberik Mawar Bodas. Sanggeus ngarasa aman teu aya nu ngudag manehna. Manehna neundeukeun awak sahandapeun tangkal waru. Bari ngatur napas anu geus nyenen kemis. Bakat ku capek dipake lumpat jabatatuna beuki nyanyautan karasana. Teu pati lila jebul Ki Buyut nyangkeh Ki Maman di satukangeunana Jumadi jeung Karim nuturkeun bari haruha hareho satengah maksakeun lumpatna ge. Kumaha selamat kabeh barudak Jud? Tanya Ki Yudi ka Ki Buyut anu kakarak diuk hareupeunana. Duh, Ki Ade sigana tiwas katua. Da teu milih lumpat tadi teh. Tembal Ki Buyut. Duh, sobat kuring dibubudak si Ade teh. Karunya nasibna euy, boa-boa. Ki Yudi teruskeun ucapanana kalah riukna jadi alung. Kumaha tuh geus kieu katua? Ki Buyut malik nanya. Bingung kami ge. Reka pasir ucing biji si Ade ngabejakeun. Da pasti manehna teh disiksa saat can ngabejakeun Rusia urang mah. Kumaha tuh nya? Ki Yudi teu mere kaputusan da puguh manehna ge bingung kacida. Kieu we atuh katua. Kumaha mun kalarompok kuring di Gunung Halu? Ditu mah pan can aya nu apaleun, najan Ki Ade ge. Kan teh acan kungsi nyorang ka ditu. Ki Buyut ngasongkeun usulna. Tah bener Yud. Hayu, genggancangan urang ka ditu dah. Ceuk Ki Yudi nya tujuan. Barewek Ki Yudi nyowehkeun tungtung bajuna rat-rat bae dipake ngabeungkeut tatu dina walikatna. Geus kitu mah bring wae maranehna teh indit leumpang gagancangan. Terus ngambah jalan ngetan anu berasna ka Cililin terus ka Gunung Halu. Menang 2 bulanan Ki Yudi sabatur-batur nganjerek di imahna Ki Buyut teh. Lumayan kesel maklum jalma biasa udar-idar kiwari ngadadak kudu cicing salila-lila. Antukna hiji poe mah pok bae Ki Yudi nyarita ka Ki Buyut jagal pati. Ki Buyut, tatu kaula geus jager ya. Terus duit urang geus beak. Urang teh meureun kudu usaha deui ke penting mah. Nya da biasa kitu saya epet waduh. Urang usaha ke penting nya. Nya megat di jalan we belah kaleulah. Susuganan menang rezeki nu cekil. Jawab Ki Buyut nya tujuan. Bejan barudak.
Asa bakarang gitu. Bari kuring minta badog hiji mah. Tembal Ki Yudi deui Ki Buyut teu ngajawab ukur unggek bari leos ka pipi rek ngabejaan Karim jeung Jumadi. Peuting harita di jalan anu berasna ka Cipatik, hiji wanoja jangkung lenjang keur ngalenghoy, lempang make baju sing sarua beureum di kampret beureum. Buukna hidung panjang ngarumbay diikat ku carecet pulas beureum. Di palebah dadana aya gambar kembang eros dina cangkengna nyelap suling warna bodas anu bahana tina perak, anu aya ukiran kembang ros dina tungtung sulingna. Harita keneh kabeneran caang bulan. Harita teh kabeneran caang bulan jadi lempang si wanoja teh teu ngatog teuing beungeutna geulis katojo sinar bulan ngan aya gurat bengis dina keuretanana. Nah atuh keur tonggoy lempang si wanoja baju beureum teh jol gajeleng tinggara jeleng ti nu sunit 5 jelema. Kabehanana rupana pikasianeun da kumis godeg tur janggot barawuk teu kaurus. Bari buukna gondrong marage papakean harideu. Ucuk dicinta ulam tiba euy. Ada awewe mah digelis. Cek nu rada begang. Teu pati bentes bahasa Sundana siga urang seberang pulo. Semah nembawe awewe teh hejo pisan riem. Cek baturna nu sarua begung bari ngadelekan. Gelis, pasrahkeun harta banda anu berharga sekalian we, pasrahkeun kehormatan supaya karituna raos geura pami pasrah mah. Cek jalma nu aya codet dina pipina. Minangkana mah kawasna gegedugna eta komplotan. Bari kumetap siga ucing ningali pindang tongkol. Doangna begal saria tehnya. Lamun kitu mah kabeneran dewek geus dilacan manggih lawan tanding. Si baju beureum kalah kana malang logat bahasana rada aneh. Reuas kacida Ki Yudi ngadenge jawaban si baju beureum. Kisanak, kula rek nanya heula ye. Ari ngaran Nisanak saha? Di mana bari deuk ka mana beuting-beuting leumpang sorangan di nusun? Cek Ki Yudi ngajukeun pananya. Bae, dewek di Banten. Ngaran dewek Sophia Arum, gelar dewek ras beureum Gunung Karang, atawa si pendekar suling akhirat, murid tunggal Bah Gelung atawa Kitapa Jagat Raksa ti Gunung Karang. Jawab si baju beureum bari tanggah nembongkeun awewe leber wawanen. Gebeg, Ki Yudi ngagebeg. Bener ari ngaran Sophia Arumi atawa Ros beureum mah can pernah ngadenge. Tapi eta ngaran guruna nu nyieun reuas teh sabab ngaran Bah Gelung atawa Kitapa Jagat Raksa geus kaceluk ka abun-abun kawentar kajana pria. Hiji jawara kahot anu suda lawan sepi tanding. Kop awak jeung kop duit nu aya di pesak dewek keur saria sakabeh asal elehkeun heula dewek. Rek hiji-hiji atawa rek ngarempuk terserah saria. Tapi mun saria kabeh eleh kudu tunduk jeung nurut ka sagala perintah dewek. Ros beureum kalah ka Malik nangtang. Acan ge Ki Yudi engab, na ari hiuk teh aya angin ngahiuk bari bayangan beureum ngacorelat sakiceupna keur hese dituturkeun ku panenjo biasa. Keduk cedak cebrot.
aya sora anu pipaureun kadengena bareng jeung eta sali memandang goak nahan ka nyeri. Aduh, adaw. Ampun, tobat. Bro, suara anu lalabu. Si horeng mah ros beureum heula ana rajang. Memang ros beureum teh hiji wanoja anu ngabogaan sifat teh sabara. Bari barangasan. Ngarasa aing uyah kidul loba kasakten jeung kabisa eta sababna dina nyerangna teh teu make ijiran tapi langsung make serangan ganas ku jurus anu ampuh. Siga harita manehna langsung ngagunakeun jurus ngabedo langit ngabedah sagara. Ieu jurus teh ngawangun 5 serangan ganas anu ngaruntuy tur kilat datangna. Brinjal, kieu di sabatur-batur harudang serepet salima-limana ngalugas bedog. Bedog tinggurilap katojo ku cahaya bulan. Teu kudu dikamondo deui sebrut bae salimana mah bareng paheula-heula ngarecah awak Sophia Arumi si ros beureum. Belentrang. Bedog Kimaman Karin jeung Juma dipotong jadi 2 dihancak ku suling perak ros beureum. Hiu, cedak. Tejehan palebur karang ngajedak kana gadok yang sewuk keduk tenggelan keteng dina ulin padingdang ngahanca angen ke Yudi. Atuh bra buru deui salimana nambru bari nyarakalan babagian anu kabeunangan ku serangan ros beureum. Gajleng Ki Yudi ngaluarkeun jurus andalanna nyaeta lodaya nekuk mangsa. Ari Ki Buyut datang ti hareup bari mainkeun jurus simpenanana nyaeta Sapta Pangrecah. Gajleng ros beureum ngagajleng ka tukang sababaraha meter. Sulingna diantelkeun kana bewirna terus ditiup. Mainkeun hiji lagu di barengan tanaga jero. Mimitina sora suling teh karasa biasa wae pikeun Ki Yudi sabalad-baladna. Tapi bekilila asa nyeri kana ceuli, lieur kana sirah. Aliran darah asa tibalik nu antukna Ki Yudi jeung baturna teu kuat teu nandang suara suling. Suara suling sakti bogana ros beureum. Tina ceulina mulai ngalay getih seger boh kitu deui tina irung jeung sela bibirna. Ampun Neng, ampun, rumah kami eleh, ampun. Ki Yudi teh sirikna acong-acongan nyembah minta ampun. Jep sora suling teh jempe. Kumaha ngaku kakak saktian kaula? Siap jadi anak buah kaula? Kaulah yang jadi jawara nomor hiji di Tatar Jawa. Jawara di Tatar Pasundan bakal kabeh ditaklukkeun ku kaula. Ceuk ros beureum bari nulak cangke. Sumuhun Den Katua. Kami kabehan sejak tunduk ka salira. Tapi aya hiji jago sami awewe anu bakal ngahalangan tekad Den Katua. Tembal Ki Yudi bari tetep tungkul. Saha jago awewe di dieu anu ceuk anjeun bakal lawan anu sabanding pikeun kaula? Saha ngaranna? Ros beureum nyosok jero. Ari namina mah
anggrainin den ketua. Landihan mawar bodas Gunung Burangrang. Ki Yudi mulai ngatur siasat pikeun ngadukeun Ros Beureum jeung Anggraeni. Di mana pademukan eta jalma teh? Cek Ros Beureum neruskeun pananyana. Teu gaduh padubukan. Tapi da teu kedah dipilarian oge. Kege milarian abdi sabatur-batur manehna mah. Soalna manehna teh gaduh balitungan sareng abdi yeuh. Jogna mah musuh gerot teh sareng abdi sabatur-batur teh. Tembal Ki Yudi. Kumaha aturan lampahna urang ajeuna ka hareup? Ros Beureum nanya deui. Urang ka markas abdi we di Pasir Ucing atuh-atuh. Di ditu mah lalega bari seueur tangkal bumbuahan. Kege si mawar bodas pasti bakal ngajual ka ditu. Cek Ki Yudi ngajakan ka Pasir Ucing. Bari selila ngobrol teh mata namah ngararetan we bitisna Ros Beureum. Kabita ku bodasna bari loba bulu ipis dina bitisna. Beral atuh rombongan Ki Yudi anu katambahan ku katua anyarna nyaeta Ros Beureum si suling akhirat teh miang ngajugjug ka Pasir Ucing ka sugri pamiarsa. Urang caritakeun deui lalampahan Anggraeni, Rahmat jeung Ki Ade. Teu dikocap di jalanna rombongan mawar bodas teh geus nepi ka lembur Batu Jajar. Kebat paranehna lumampah ka imahna Ki Ade. Jalanna malibir ngambah sisi lembur teu lewat ka jero lembur da imahna Ki Ade mah ayana di sisi lembur belah kidul. Jog anjog kanu dituju. Imah, akang mulang ye. Ki Ade gegerowan ke pamajikanna. Sisi narieun ya Kang. Karake can lila, akang geus ka dieu. Nah teu kilir kasih acek di Cibitung kitu. Cek hiji awewe nu norojol di jero imah. Langsung katepas turun kana golodog palingki umurna 45 tahunan. Kata awewe nu disebut imah teh. Bari aran aslina mah Soimah Pancaningsih. Nah lain Soimah Pancawati padahalnya. Asli urang dinya ka sugri pamiarsa. Pangawakan hiji dua jeung Ki Ade salakina. Ari mana himah? Salaki datang telen kadua bunga kalah ka ngomong kitu. Kebiasaan pisan sia mah. Ki Ade ngagebes. Lain ieu, akang mah mun geus di dieu teh sok plenglas. Mun teu ka Cibitung sok nyangsang karana donto. Bulan kamari ge disusulan teh geuning nyangsang di si Esi. Urang marga asih teh ya. Bi imah nembal bari ngadilak. Mangga sih mah. Izin ku tamu Iya aku mau tamu. Ieu teh Neng Mawar jeung Jang Rahmat. Rek karep di dieu. Angguran mah kitu nyieun ci kopi beri gewat nyangu. Cek Ki Ade bari ngasongkeun duit pikeun pibalanjaeun pamajikanana. Sumangga Kang, hapunten Neng duh. Ujang pos biasa ibi sareng mamang mah ulah sok teraos manahnya. Mangga kalebat. Kin urang nyandak heula sipan bolennya aya ken di dapur geura. Kituna teh bari haripeut nampanan duit ti salakina. Liwat wanci sareupna Mawar, Rahmat jeung Ki Ade masih ngawangkong di tengah imah. Bari nyang hareupan ci kopi anu geus diis da geus rada lila ngarobrolna teh. Akang, sangu teh geus asak. Rek taruang mana ya? Sora bi imah kadenge di jero dapur. Di tengah imah we mah supaya ngariung. Tembal Ki Ade. Telila sor-sor bi imah nyuguhkeun sangu jeung lalawuhna. Sangu bodas ngebul anyar ngake. Beuleum peda jeung sambal tarasi goreng oncom lalabna leuncang ora ponteng jeung surawung.
Kasugri pamiarsa urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng enteng mawar bodas malespati yasana Kidagar. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana tos ngabandungan tos sasarengan di channel YouTube Gilang Kasna di channel oge di radio Kamemet Kasugri sadayana. Hatur nuhun anu parantos subscribe, hatur nuhun anu parantos nga-like, anu parantos ngomen, oge anu parantos ngabagikeun di medsos Kasugri sadayana. Mudah-mudahan tepangson urang sing tiasa langkung raket deui. Mudah-mudahan wargi-wargi sadaya dipabarinan kesehatan sareng diseueurkeun rezekina. Hatur nuhun, urang tepang dangu de enjing dina waktos sareng galura anu sami. Kang Gilang pamit per mios.